Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila jannatin na'im. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad, wa nas'aluka biismikal a'zamil wahid biwahdatil ahadil muta'ali an wahdatil kammi wal adad al muqaddas an kulli ahad wa bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang aoskeun sasarengan. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakul lahu an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud, salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural jannati wa nuran na'imi wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wal muhituna nabiyil azhar wa nafa'ani fi sirhi min kulli dhi sirli li hawlika wa quwwatika wa qudratikal akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anu kusim kuring dipihormat kersana pun uwa wa haji sakula wargi anu dina dengat ayeuna parantos ngalaksanakeun acara syukuran atanapi launching grand opening warung sate Cijengkol hiji ngaageungan manawi anu kawitna palih luhung hungkul ayeuna ditabihan sareng palih dieu. Anu kusim kuring dipihormat kersana sepusim kuring Pak Ustaz Dadang oge Pak Ketua MUI oge para alimul ulama anu sanesna para tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hijina wabil khusus oge karsana ibu-ibu anu alhamdulillah parantos euyeup urang sadayana kempal dina ieu tempat. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana cinjanten tawis barokah pikeun urang sadayana oge wabil khusus barokah oge kangge ieu tempat anu bares dianggik pakasaban kapayuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun mangga urang sanggakeun puja-puji syukur ka Zat Ilahi Rabbi anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mangga urang sanggakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan hadirna urang dina deungeut ayeuna cing janten kempelna deui urang sadayana dina sawargana Allah. Amin. Mudah-mudahan kempelna urang dina deungeut ayeuna cing janten tawis ka cinta tawis ka deudeuh bahwa urang hoyong diangkeun janten umatna baginda Rasul. Amin.
Musim kuring ditoakeun pamudah-mudahan ibu bapa sadayana nu hadir dina deungeut ayeuna hirupna cing tambih-tambih barokah, tiasa angkat ziarah, tawaf ngurilingan Ka'bah, natepan di raudhah, uihna kapeser sawah, gaduh mobil mewah, bumi na oge megah, mobil na mengkilat, bumi na bertingkat-tingkat, sawah na berpetak-petak, lauk na cing karo cepat, nepi kaboga pamajikan ge sehat, ngongkon apa eta wae anya. Ulah doakeun mau balik mah hiji we entes hiji. Ibu bapak sadayana anu kusim kuring demi hormat. Sim kuring ibu bapak sadayana gaduh hiji pelajaran anu luar biasa. Naon pelajaranana anu luar biasa ibu bapak sadayana? Hiji waktu sim kuring dipaparinan amanah ku kersana sobat sim kuring di Jakarta. Wah, alhamdulillah masjid eta serengse di rorompok teh. Sim kuring nalika ngabangun ibu bapak sadayana pertama kali ngabangun eta masjid teh pertama kali material nu digaleuh teh namina nyaeta batu pondasi. Eta batu pondasi digaleuhna hargina pami ayeuna marada majeng sekitar 600.000, hargina per engkel 600.000 teh ibu bapak sadayana teras ditapelkeun janten pondasi masjid. Sababaraha warsi kapengker oge ibu bapak sadayana sim kuring nios umroh. Nalika ngalaksanakeun ibadah umroh ibu bapak sadayana kangge meser oleh-oleh sim kuring ngagaleuh hiji batu. Jenenganana batu virus tarencangna nu ku sim kuring diangge ieu. Jenenganana batu virus hargina 2 juta padahal ageung nama ukur ageung saageng tungtung cingir. Balihan ma ibu bapak sadayana dina eta toko teh aya hiji batu anu kalintang pisan awis hargina sok sanaos bentuk nama langkung alit tinimbang batu virus. Namina ibu bapak sadayana batu permata hargina langkung ti 70 juta rupiah. Jadi lamun batu permata ma ibu bapak sadayana harga nate 70 juta rupiah, batu virus makirang langkung hargina 2 juta rupiah, batu pondasi mah hargina teh 600.000 bari jeung lobana teh saengkel. Maka lamun dikaitkeun sareng kahirupan urang ibu bapak sadayana, nu namina batu permata malir ibarat bandinganana baginda Rasul. Batu virus malir ibarat bandinganana para ulama anu seueur elmuna luhung ku pangabisana. Jalmi jika orang lamokot ku dosa seueur ku kokotor paling-paling bandinganana batu pondasi. Bari jeung hargana 600.000 teh seueurna saengkel. Maka kumaha carana jalmi jika orang ibu bapak sadayana sangkan aya hargaan payuneun Allah tur payuneun papada jalma, maka eta padu pondasi diangge pondasi masjid tuluy diangge pangsujudan kepada pada jalma. Jadi insya Allah eta batu teh bakal aya hargaan payuneun Allah jeung payuneun jalmi. Nya kitu deui hirup urang ibu, lamun hirup urang teh ibu bapak sadayana cik sim kuring bade naros. Lamun teh mah urang sadayana angkat ka dieu teh niatna kangge ngaos sim kuring bade naros. Ibu saparantosna calik di tempat ieu, bapak saparantosna calik di tempat ieu, masih kene sempat ngomongkeun batur henteu. Awadul sia. Karena jalmi jiga urang mah seueur hilapna ka Allah tinimbang emutna ka Allah Subhanahu wa taala, laras kitu. Orang sering midamel kasayan ka Allah sering emutna sering hilapna ka Allah. Aku mah eta teh. Sering emutna sering hilapna ka Allah. Yakin jalmi jika orang mah sering hilapna ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirna dina deungeut ayeuna ieu cing janten enteng ibu bapak sadayana lain berarti jalmi nu ngagem agama Islam teh ulah beunghar, tapi langkung sae lamun beungharna dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Cik sim kuring bade naros ka ibu sareng ka bapak sadayana. Ibu bapak sadayana kantos nyumbang ka masjid ageungna 200 juta rupiah. Ustad tokecang hirup ge. Maka hadirna di
dina deungeut ayeuna teh cing janten eunteng ibu bapak sadayana ngadoa mah ka Allah urang hirup teh cing beunghar kalayan beungharna bisa dianggap ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka ibu bapak sadayana bahkan dina kitab Bughyatul Mustarsyidin maapan dibahas ibu bapak sadayana aya hiji kaalusan teh dibalas 10 kaalusan, aya hiji kasayan teh dibalas 80 kasayan, aya hiji kasayan teh dibalas 800 kasayan, aya hiji kasayan teh diwalerna oge ku Allah dibalasna oge ku Allah 100.000 kasayan. Kumaha eta nu ku Allah dibalasna hiji kali 100.000 kasayan? Di mana nalika urang sadayana migawe kaalusan kanu jadi indung bapa. Mentakan kadang-kadang lamun urang sadayana kadatangan nu jadi kolot rek nginyeum duit kadang-kadang ku urang disebutkeun ge eueuh padahal mah aya eta teh kunaon ustad kulantaran gede pahalana jadi loba gogodana laras gitu. Ibu osok sodako mami ibu ngagaduhan acis 3 lambar 50.000 20.000 jeung 2.000 koropak masjid ngalangkung ka payeudeun ibu kira-kira mana nu bakal disodakokeun eta ku kompak heuh jujur cik pertarasan deui salajengna lamun ibu ngagaduhan acis 2.000 teh 3 lambar anu hiji 2.000 na jeger anu kadua rada lecek anu katilu lepet kira-kira mana nu bakal disedekahkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngagebeg euy. Maka lamun urang sadayana ibu kadek hiji di mana nalika urang sadayana hirup hoyong jamuga di alam dunia teh bari jeung aya bekeleun ka alam akhirat maka nu kahijina urang sadayana cing seueur-seueur migawe kaalusan kanu jadi indung bapa. Sebab ibu bapa sadayana ceuk kolot baheula disebatkeun indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat. Indung teh kunci kabahagiaan nu ngaranna bapa teh kunci kasuksesan. Mun urang hirup hayang bahagia maka kuncina mulyakeun indung, tapi lamun urang sadayana hirupna hayang sukses maka mulyakeun nu jadi bapa. Alhamdulillah. Oh, luar biasa ibu bapak sadayana. Urang sholawatan heula siap, sholawatan heula siap. Mohon tadi parantos dipimpin sholawat ku kersana teh Sri alhamdulillah. Ibu bapak sadayana mini luar biasa raoseun siap urang sholawatan siap? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah langkung kompak salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi ala yasin habibillah sekali deui salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ya habibal qalbi ya
habiban ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah in tajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bitidillah jit kullal baraya ya Habiballah ya Habiballah ya Bashiral khair ya Rasulullah ya Dalilan nur ya Habiballah mangga sedayana ya Habiban ya li jita bil haqqi sedayana mangga ya Habibal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Allahumma salli wa sallim wa barik kunaon sim goreng ngajak kelas sholawatan marga ayah hiji keterangan ibu bapak sadayana aktiri sholata alayya fa inna sholata maghfiratun lidhunubikum akfir pek lobakin ku aranjin kabe as-salata yang disebut dengan salawat alayya kepadaku kata baginda Rasul fa inna salata karena saestuna nabina salawat maghfiratun lidhunubikum tiasa janten penghapus pikeun samudaya kalepatan anu parantos ku urang dipilampah dosa yang sudah kita lakukan saja bisa Allah ampuni dengan keberkahan salawat mentakan sepuh urang kapungkur manaon wae kegiatanana pasti dikaitkeunana jeung salawat hoyong ngagaduhan murang kali soleh-soleha ditimbang murang kali nanu diaoskeunana salawat hoyong ngagaduhan rizki nu halal tur barokah ibu bapa sadayana nu diaoskeunana salawat aya nu teu damang nu diaoskeunana salawat kalarasan bade ngawitan waktu salat nu diaosna salawat ibu bapak sadayana aya nu ngentunkeun nu diaosna salawat ngajajabkeun mayit ka pakuburan nu diaosna salawat ngalebetkeun mayit ka liang lahat nu diaosna nepikeun ka aya amplop ngaranna nganderkeun mayit ka pakuburan tiba-tiba sahibul musibah aya nu nganteran ka urang sadayana bari jeung salam tempel punten cenah ieu salawatna dibut ka tening amplop nu namina sepuh kapungkur mah ibu bapak sadayana nu diaoskeunana sholawat hayang naon wae oge bahkan saurna mah saurna sim kuring teh acan uningan ningal langsung sepuh kapungkur mah kulantaran nu ngaranna ilmu agama teh can terbuka jika ayeuna bahkan ngaos oge diawasi cenah ceuk beja nu ngaranna salat oge bacaanna eusina sholawat ibu bapak sadayana luar biasa tah nu namina sholawat ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat nimbang murang kalihna nu dibacana sholawat beda jeung kolot zaman kiwari hayang boga budak soleh tur solihah ditimbangna lain sholawat tapi kalah kasok agul teu puguh budak kecaha nu kitu aya di dia aya budak kecaha budak saapun anak sia atuh teh budak saha
Komo ibu bapak jeung bapak nama jeung akina kalah kasok namahan agul teu bugo kumaha budak raja cenah parjargeun teh padahal bapak nama teh jadi RT acan. Laras kitu di urang aya nu kitu aya. Daripada teu bugo urang aoskeun salawatan ibu bapak sadayana anu Gusti kuring diberi hormat komo lamun gugah tengah wengi mah ibu bapak sadayana. Tuh di daerah Gentur ibu bapak sadayana disebatkeun salawat nariyah. Ainu namina narte ibu bapak sadayana seuneu ibu bapak sadayana ngaduruk naon ngaduruk hawa nafsu nu aya dina diri urang sadayana mentakan jalmi lamun ngamalkeun shalawat sering ngaoskeun shalawat insyaallah moal pupujieun eta jalmi teh ibu bapak sadayana kulantaran naon tiis shalawat mah ibu bapak sadayana. Maka ibu bapak sadayana salajengna deui di dia urang sadayana kempel ibu bapak sadayana dalam rangka naon simkuring tadi nyebatkeun hiji ayat Quran ayah sabul insanu ayyutraka sudah ibu nu namina jalmi teh kedah emut bahwa engkin di yaumil akhir teh bakal disungkeun pertanggungjawabanana soca diangge ninggal naon lambai diangge ngobrolkeun kangge ngobrolkeun naon ibu cik simkuring bade naros ibu bapak sadayana ainu namina lamai langkung sering diangge zikir ka Allah atanapi langkung sering kangge ngobrolkeun batur. Komo kamari mapan aya kasus anu ngagegerkeun sa alam Indonesia kulantaran naon si Lesti disiksa ku salakina. Ya Allah ya Karim tadi mana ngobrolkeun si Lesti ibu bapak sadayana ya Allah ya Karim teh geunteng kangge urang sadayana ibu bapak sadayana anu Gusti kuring dipahormat dina rumah tanggi mah ibu bapak sadayana perkara alit wae teh sejanten ageng komo perkara ageng ibu bapak sadayana mentakan sim kuring dicontohan gupun bapak KDA di mana nalika ngajalanan rumah tanggi kade rumah tanggi masa pertos urang nyepeng benang anu gampang pegat ujung palikatuhu dicepeng kudu janten sarogena ujung palikenca dicepeng kudu janten pojokna kumaha carana eta benang anu gampang pegat teh ulah nepikeun ka pegat mentakan lamun ibu na keur kade bapak ulah ngilu lamun bapak na keur popolotot kabeh kade ibu ulah ngilu popolotot sebab lamun ibu na keur bapak ngiringan asa ditantang ibu-ibu mah terus kitu ieu mapan rumah tangga teh juga Amerika jeung Irak aing teu boleh pasea we nu ngaranna pasea teh jiga nginum obat sehari 3 kali enjing pasea beurang pasea sore pasea ya Allah ya Karim ibu bapak sadayana napikeun ka hiji waktu mameureun heueuh kalepasan setan segala dibalangkeun kana jadi pamajikanna teh hiji nu dibalangkeun teh piring disusul ku gelas disusul ku senok disusul ku baskom disusul ku katel ngan katel mah hidang muradna teh luhureun meja eta katel hidang tuluy wiridan la ilaha illallah pan lamun katel murad sok langsung dikieuan heula eta teh wiridan. Nu terakhir manu dibalangkeun ka pamajikan teh mutuna pedawar ibu bapak sadayana ai pamajikanna meureun masih kene konsentrasi ngelok ibu dibaledog kitu ku salakina teh teu keuna ka pamajikanna keunana kana janela prewet pepus ayeuna diruksak kuduaan isukan teh dibebener kuduaan dua gelo rumah tangga kitu patut si aing aya nu kitu di urang aya naudzubillah tsumma naudzubillahi min komo lamun usum hujan juga kieu mah teu meunang eta teh pasea teh cekolot baheula mah cenah heueuh eta teh pamali. Nah usad mangke pamali sebab lamun pasea usum hujan beurangna pasea peutingna kasiksa. Iri sila cik si bapak. Urang pasea ngong adan Isa masih kene pasea atuh bingung waktosna bobo ke ibu bapak sadayana ai waktosna bobo heuh can pacantel kene nebikeun ka sarege patongong-tongong apa si bapak nongongan si ibu nongongan si bapak ai hek teh hujan ngariricik keur hujan ngariricik kita tidak tangguh duduk duar boro-boro si bapak jeung si ibu urang ge bieupan reuas kulantaran reuas ngaliuk akhirna teh babarengan ngaliuk nage si bapak na ngaliuk si ibu na ngaliuk kulantaran ngaliuk na bareng akhirna teh dicatro baletok si bapak akhirna daek nanya ke si ibu naon maneh si ibu na masih kena jaim lamun geus beres pasea daek matanya sok nuluy eta teh kana rukun sono aya kahayang salaki jeung pamajikanna teh campur weh ibu bapak sadayana salaki pamajikanna teh jadi weh budak teh eta budak disebutna budak guludug
Naudzubillah tsumma naudzubillah imin. Numawi upami bapa kagungan istri pada melanati adat-adatan wae bobo eta teh turunan guludug. Si bentar we sugan mah. Naudzubillah tsumma naudzubillah imin. Salajengna ibu bapak sadayana di mana nalika urang sadayana ngajalanan kehidupan rumah tangga oge kade. Ibu bapak sadayana Bu, yang namanya hidup di alam dunia itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi satungtung hirup. Biasana umat baginda Rasul ma ibu bapak sadayana di pasihan yuswana teh sekitar 60-an kaluhur. Mudah-mudahan urang cing panjang yuswa amin. Baginda Rasul ma yuswana teh ibu bapak sadayana 63 warsi ibu bapak sadayana. Jadi lamun di dia aya bapak-bapak anu kagungan yuswana 62 tahun 8 sasi 10 dinten, berarti umurna teh sekitar 2 bulan leuwih deui. Kantun dietang we ibu bapak sadayana. Upami urang sadayana ngagaduhan yuswana teh 63 tahun kirang sadinten, berarti kantun siap-siap bawa isukan. Dan namina yuswa mate apalnya ibu bapak sadayana tiasa ibu ti payun dipundut ku maha kawasa abdi ti pengker tiasa eta teh Bu. Atuh meh adil abdi ti pengker ibu ti payun tiasa eta ge sabdi ibu bapak sadayana anu kusim kuring di hormat. Dan namina yuswa mate apalnya punya laras gitu. Mohon banyak orang yang senantiasa paginya masih ngobrol, siangnya udah meninggal, betul? Siangnya ngobrol sorenya udah meninggal, betul? Sorenya ngobrol malam meninggal, betul? Eta mah masih kene biasa nu luar biasa mah lamun isuk-isuk maot beurang ngobrol. Siang ngobrol jeung saha? Cek Bang Haji Roma Irama kumaha? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, teror 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 reng reng kelayan ini asa teu naon urang nyanyi urang ngenangan sorangan bagi-bagi tugas aing abdi nu nyanyi jeung ade nu ngamusik ibu nu ngenanganna nya teror 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 reng treng treng kudu semangat geus bere dahar sia. Siap? Hiji, dua, tilu. Cing kompak. Hiji, dua, tilu. Kumaha itu? Sok urang kompak. Kalau selama ini diri heula. Ayeuna ku semangat overdosis geura. Heula pandeungeunna ge di dieu kene, engke kahareup kakara. Siap Ibu? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan hitam pekat mencekam tanpa serangkaian, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Guruna kelo muridna edan pangtuan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Taoseun teu laguna? Atuh tingali ngora keneh. Ibu bapak sadayana anu kusim kuring nepi hormat pilih aya di dieu nu resep kana sani mangga sim kuring mangawenangkeun ngan begitu ngadangu adzan kade ulah nepikeun kamentingkeun seni nepikeun poho salat.
Sakitu sim kuring mah bili di dia aya nu resep ade asri aya. Oh, resep kana ade asri mah nya kabeh oge. Oh ya Allah, ya karim ibu bapak sadayana bisi di dia keur aya nu ngalaksanakeun hiburan mangga sim kuring mangan sim kuring nitip ibu bapak sadayana nalika ngong adzan liren heula hiburan menekun kana maha kawasa ngalaksanakeun ibadah salat anu teu meunang mah melaan hiburan nepikeun ka poho salat komo hiburanna diselingan ku mabok eta anu teu meunang mah. Laras gitu? Bisi di dia anu resep ade asli da sim kuringnya resep ku ngeunahon. Ibu bapak sadayana, oh tiada terkira rindu segala-galanya. Apaan sim kuring? Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ulah depo ae. Apal bu? Bisi engke teu dibere. Ini apa sih bu kirinya? Kebulah urang ngaji ulah kagok. Teruskeun bu. Maka ibu bapak sadayana anu ku sim kuring nipi hormat sim kuring sejam mapatkeun hiji jampe dina deungeut ayeuna naon ustad jampena jampe hirup bekal maut kumaha kalimatna ustad seueurkeun mah pibekeleun lain seueur tinggalkeuneun laras kitu. Ustad pan abdi hirup di alam dunia teh kumelendang di alam dunia teh geus 50 tahun ustad. Ya Allah ya Karim Pak abdi teh yuswana teh ayeuna teh geus 60 tahun tinangtos pibekeleun mah tos seueur pisan tuh bumi mewah tanah lega, sawah berpetak-petak, laut cingkaro cepat tepikeun ka sajabana. Ibu eta mah sakur-sakur perkara anu kapotong ku maut kaputus ku ajal eta mah lain pibekeleun, eta mah tinggalkeuneun. Jeung sim kuring di dieu aya bade naros ka ibu ka bapak sadayana, sugan di dieu aya nu beungharna teu katulungan nalika tilar dunia dikubur jeung harta bandana. Anger we ibu bapak sadayana kuburan nama hotel hanya luas 2 meter kali 1 meter leres gitu. Ya Allah ya Karim ibu bapak sadayana anu kusim kuring nepi hormat numawi mempeng urang hirup di alam dunia. Urang bebener hirup di alam dunia teh nalika waktosna tepan ibu bapak sadayana dikumandangkeun yuk urang berbondong-bondong ka masjid tinggal di Mekah jeung di Madinah mah ya Allah ya Karim nalika kumandang azan dilaksanakeun Allahu Akbar Allahu Akbar. Nalika kumandang azan dilaksanakeun di Mekah kumaha toko ditutup ngobrol diberhentikan dulu sadayana ngabring ka masjid ibu bapak sadayana beda pancek urang-urang mah ustad sarua di dieu mah nalika kumandang azan dilaksanakeun ustad di dieu mah ngabring ustad ngan teuing ka mana ngabringna eta nu ngabedakeun urang sadayana jeung di Mekah. Numawi urang sadayana di dia kempal dina deungeut ayeuna teh ibu bapak sadayana hirup di alam dunia urang kudu semangat tapi nalika urang sadayana mayunan alam akhirat oge urang kudu siap kumaha atuh carana i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lamun urang sadayana keur kaitanana alam dunia urang kudu rajin ibadah urang kudu rajin neangan harta bandana seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi lamun nalika kaitanna jeung alam akhirat kadek ibu bapak sadayana ibadah teh cing khusyuk ulah nepikeun ka urang sadayana ngalalawarakeun dina bab ibadah seakan engkau akan mati hari esok. Lamun ibu meudang SMS ti malaikat Ijrail ce euceut teh isukan maot poe Minggu jam 8 isuk-isuk. Kira-kira ibu siap henteu? Siap henteu? Siap henteu? Henteu? Ibu lamun keur aya di panyabaan waktosna uih pasti bingah leres teu. Ibu lamun keur aya di panyabaan ibu teh keur bubuara contoh ka Malaysia ibu keur bubuara contoh ka Kalimantan nalika waktosna uih bungah henteu. Tapi aya hiji balik anu teu bungah teh naon balik anu teu bungah lamun hiji balikna urang teu apal jalan anu kadua teu cukup bekal leres gitu. Maka lamun urang dipundut kudu maha kawasa urang ngarasa can siap jeung sieun bisa jadi hiji urang teu apal jalan anu kadua teu cukup bekal.
Numawi urang sadayana nalika ngadangukeun kumandang adzan laksanakeun salat berjamaah. Komo lamun salat berjamaah na ya Allah ya Karim berjamaah di masjid kalarasa di payun aya masjid, yuk urang makmurkeun ku urang sadayana insyaallah. Ai di dieu nu sok seueur adzan atanapi nu sok seueur ka masjid budak ngora atanapi sepuh. Eta di urang mah nya seolah-olah masjid teh diperuntukkan untuk 60 tahun ke atas. Nu adana aki-aki, nu komatna aki-aki, nu nyese karpet aki-aki, nu ngepel aki-aki, nu nyesa sapu nu nyekel mik ngora keneh kade sia ieu mah nyekel mikna ge. Nu mawi ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat yuk urang berjamaah teh sasarengan. Komo lamun nu imamanana raoseun suantena sapertos Pak Ketua MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Kela Allah pan keur salat ieu mah cicing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raoseun jawab aminna raoseun. Kulantaran waladdallin nu jadi imam nangtukeun amin nu jadi makmum. Coba lamun nu imamna geus kolot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin nu jadi imam nangtukeun amin nu jadi makmum. Dina gambaran kahirupan urang sedidinten ternyata tindak tanduk seorang pemimpin itu menentukan nasib masyarakatnya. Dalam ruang lingkup terkecil ibu bapak sadayana kepemimpinan itu adalah sebuah keluarga. Maka lamun urang hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh terus solihah, maka nu jadi indung bapakna kudu miheulaan jadi jalma soleh terus solihah. Ulah kakieu miwarang budak mangkat ke masjid unggal poe, ai bapakna tara nincak masjid aja. Begitu aya di urang aya. Eukeun bae ngaku mah. Ulah nita mangkat ke budak ke majelis taklim unggal dinten tari tapi ibuna tara nincak majelis taklim nu kitu aya di dia aya. Kade ibu bapak sadayana jangan sampai kita jadi orang bu. Ulah dugikeun ka urang teh jadi jalmi nita budak mangkat ke masjid unggal poe tapi urangna teu pernah diuk di masjid, ieu sampean teu pernah ngalengkah ka lebet masjid, sendalna teu pernah terparkir di emper masjid, imbitna teu pernah diangge calik di lebet masjid, tapi sakalina diuk di masjid, diuk pangharepna bahkan leuwih hareup tibatan imam. Di sholat na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min mumpung ku Allah dipasihan kena Yuswa ibu bapak sadayana cing sering-sering hadir ke pengaosan. Ulah ieu mah rajin mangkat ke pengajian kulantaran aya teh mongkeun dari pangmelikeun emas kudu jadi bapakna meureun dua leunyeur. Eta mah ya Allah dipake gelang ibu bapak sadayana eta nu ngaranna gagaro ge atuh ka ateul teh dagah hayang gagaro wae atuh. Aduh. Eta sasalaman jeung si ibu kade can kadenge kelincringna mah da can eureun ibu damoal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min cing sering-sering hadir ka pangaosan insya. Anu kadua urang lakonan ibadah salat saawal-awal waktuna insya. Ai urang nu ngaranna salat teh kuduna dur cong pan seseueurna mah cong durnya. Dur cong, dur adan cong salat nangtung. Ai di urang mah salat heura kakara adan. Ustad awon kitu awon lamun salatna salat lohor adana adan asar. Alias salatna di akhir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Namawi ibu bapak sadayana kade oge dina urang sadayana perihal ngadidik murang kali. Sebab hiji waktu nu ngaranna murang kali teh ibu bapak sadayana lamun teh mah ditimbang murang kali teh di alam akhirat.
di padang mahsyar ditimbang ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipi hormat nalika ditimbang ibu bapak sadayana anjeunna berat ka kenca pas ditanya ku malaikat kunaon anjeun mengke berat ka kenca kulantaran kuring tara salat kunaon atuh anjeun mengke tara salat kulantaran kuring tara didita salat kudu jadi indung bapa maka bapak jeung ibu anu asalna di surga dipanggil deui dilebetkeun jeung eta murang kali kana narakana Allah naudzubillah tsumma naudzubillahi min Numawi kade ngagaduhan murang kali teu soleh terus solihah oge Numawi sepuh kapungkur manya nalika hoyong ngagaduhan murang kali soleh terus solihah teh ya Allah ya Karim tarapti bisa dina ngajarkeun murang kali teh murang kali nalika aya di masa kandunganna wae tos diaoskeun aosan mun urang hayang ngagaduhan murang kali anu kasep rupana diaoskeun teh surat Yusuf mun urang hayang ngagaduhan murang kali anu geulis rupana diaoskeunna surat Maryam lamun urang hayang ngagaduhan murang kali anu beunghar diaoskeunna surat Tanah ade entong ieu mah oh naudzubillah tsumma naudzubillahi min di urang sok aya syukuran 4 bulanan aya nalika nincak 7 bulanan sok dilaksanakeun syukuran 7 bulanan aya begitu gubrak ke alam dunia murang kalina diazanan di komatan aya komo lamun teh masuantan nu jadi kolotna raoseun nalika ngaazanan murang kali teh beureun ngeunaheun kadengena ngan kade ulah jiga babaturan sim kuring abong manehna penyanyi dangdut sorana alus nalika ngaazanan murang kali teh hayang ku sorangan mangga cik sim kuring teh langkung sae kuno janten sepuhna diazanan eta mah ibu bapak sadayana ngan beureun teuing poho lagam teuing kumaha pas begitu asup haya ala salat teh salah asup lagu nu kuduna lagu adzan kalah lagu dangdut panriweuh hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar teu meunang kade naudzubillah tsumma naudzubillahi min Numawi ibu bapak sadayana beres di adanan 7 dintenna geuningan sok dipasihan nami urang kali teh dimarhabakeun heula di urang marhaba aya saberesna dimarhabakeun sok aya nu disebatna walimatut tasmiyah hajat masihan nami dionang datang teh geuningan ibu bapak sadayana heuk diseratan nami urang kali urang sadayana eta teh mengenalkan ngan kade masihan nami cing sae ulah sangeunahna wae ieu mah sangeunahna we ibu bapak sadayana boga budak lahir poe Salasa dibere ngaran we Hirsa masih hanami jeung sae ibu bapak sadayana ulah ieu mah lahir bulan Januari budakna dibere ngaran Jenot lahir bulan November budakna dibere ngaran Nopeha kalajengking nyoco atuh meureun aing pas lahir bulan Maret budakna dibere ngaran Maerot kade masih hanami jeung sae ulah sageunana wae nu mawi sim kuring mah dipaparina nami ku kersana pun bapak pun biang sae Haji Fauziana Ridwan Fauziana teh hartosna meunang mentakan abdi mah lamun ngilu lomba teu boleh meunang wae eta mah rek menang piala rek menang KR anu penting mah meunang ulah ieu mah karasa beuteung poe Salasa dibawa ka rumah sakit poe Rebo ngaborojol poe Jumaah dibere ngaran we Sarboah Salasa Rebo Jumaah ibu bapak sadayana anu geus kuring dibihormat kade masih hanami teh cing saya nu mawi ibu bapak sadayana ti dieu aya nu karaos patuangan dicana ka rumah sakit Ciereng ai pas pelebah heueup sotopan teh pasir karumi meureun di dinya teh aya razia ibu bapak sadayana bari jeung macet si ibu teh geus teu kakemot meureun hayang ngaborojol pisan di dinya ngaborojol mangkani keur aya razia polisi dibere ngaran we Berosi kaborosotan hareupeun polisi masih hanami cing sae ibu kade naudzubillah tsumma naudzubillah sebab aya hiji keterangan al ismu ad-du'a yang disebut dengan nama mengandung doa nu mawi sepuh kapungkur mah ya Allah ya Karim bu nalika ngagaduhan murang kali teh ageng sakedik murang kali na dilebetkeun ka pangaosan nu kitu aya di urang aya bari jeung teu pira panu diajarkeun di pangaosan teh tibang alif-alifan apal kene urang alif-alifan apal kene alif jabar alif JR alif PS A apa kenanya ain jabar ain JR ain doma a ba jabar fa jabar sin JR ya jabar
Bapak. Mim domah, nun domah, ain domah, mun. Ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipi hormat agan sakedik murang kalina dilebatkeun pangaosan, bahkan ya Allah ya Karim ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipi hormat baheula mah samemeh salat aya pupujian heula geuningannya. Allahumma shalli ala ya alaihi Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi balli. Sepuh kapungkur ngajarkeun ka urang sadayana pupujian awal salat eta teh sanes miwarang pupujian teuing, tapi pendidikan pikeun murang kali urang sadayana ngabiasakeun salat awal waktu. Da buktina geuningan ya Allah ya Karim, budak eueuh nu pupujian di masjid mah budak teh lapur eueuh nu berjamaah di masjid. Laras kitu. Tuh sepuh kapungkur mah luar biasa na jiga gitu. Ageng sakedik eta murang kali ya Allah ya Karim diajarkeun sopan santun kudu jadi indung bapakna. Salah sawios sopan santun teh lamun ngalangkung ka payuneun batur maka ieu salirana kedah dibungkukeun sampean pali kenca ngalengkah bari jeung panangan pali katuhu ka payun nyebut punten. Sim kuring rek naros ka ibu jeung ka bapa sadayana zaman kiwari budak yuswana 3 tahun nepikeun ke 10 tahun lamun ngalangkung ka payuneun sepuh sok aya keneh nyebut punten. Tah eta muara tina agama teh akhlak. Al adabu fauqal ilmi kade muara dari agama bukan ilmu, tapi muara dari agama adalah akhlak. Tapi lamun orang sadayana teu boga ilmu, orang boga moal abang kebawa boga akhlak nu alus. Nemawi ibu bapak sadayana ti dieu sakali deui sim kuring sejamapatkeun sampai anu kata di sim kuring diaoskeun. Seueurkeun mah pibekeuleun, lain seueur tinggalkeun. Terus gitu. Komo ninggal pergaulan zaman kiwari seueur awewe runtah teh nya. Naudzubillah nya nepikeun ka ibu ge ararapal eta laguna runtah di teangan aing aku maha ieu teh nahaku naon nu geulis lobanu da apal teh ruwas euy apal siap nyanyi sasarengan siap heuh sok atuh hayu urang sasarengan keun we da ieu mah aya artina laguna ge nahaku naon nu geulis lobanu nahaku naon nu bangor loba sigana mah ngarasa asa ai eta bisa payu kasasaha tungtung ngajadi eta ya Allah ya Karim nama ge eureun ai mani urang keur ngeunahun ngalagu. Aduh ibu bapak sadayana anu mawi kade seueur murang kali zaman kiwari anu teus teu apal kana babagan agamana. Ya Allah ya Karim ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipi hormat saya tadi sebat naruntah teh kulit kelir koneng cangkang cau untuna bodas tipung tarigu biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu nganaha atubat di mumurah keblek hirup daek jadi runtah taruntah nu kitu teh. Kade ibu bapak sadayana ya Allah ya Karim sim kuring ninggal di Facebook zaman kiwari nu namina konten-konten dewasa teh geus teu disensor bu di Facebook. Ya Allah ya Karim nu mawi lamun urang sadayana ngagaduhan kurang kali pangsae-saena pergaulan pikeun kurang kali urang sadayana nyaeta pergaulan anu dilandasi pergaulan agama. Mangga beli di urang sadayana bade didukung bag-bagan kana bab budak ngorakna olahragana didukung mangga. Nunamina kesenian didukung mangga ieu nunamina nunakol ibu bapak sadayana murang kali Karang Taruna ieu teh anggota pemuda Pancasila kusim kuring diajak ka ditu ka dieu mangga didukung ku urang sadayana ngan kedah dikaitkeun kana bag-bagan agama. Kade nu mawi ibu bapak sadayana sim kuring nitip sajabaning urang sadayana
ripuh milari alam dunia atanapi milari kasab kaditu kadia urang pentingkan pendidikan bikin murang kali urang sadayana sebab naon subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan ada di esok hari. Nomawi lamun pemudana hancur maka bangsa kedepannya akan semakin hancur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Kukituna sim kuring ngajak yuk urang jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini sebagai tempat pepelakan anu eta pepelakan teh bakal dipanen jaga di surgana Allah. Sim kuring kataji ku kersana wahaji di dieu ya Allah ya Karim sajabi ti perusahaan ana makin nyeuran tapi ngaluarkeun sodakohna makin teu kaetang. Luar biasa. Ibu bapak sadayana anu kusim kuring dipihormat ieu nu disebatkeun majukeun agama Allah dunia kenging akhiratna oge kacanda insya Allah. Urang candak hikmahna lain urang mah nganaha-naha lain urang mah ukur sirik kanu jantan wahaji teh tapi urang candak hikmah nu saena iraha urang bisa jiga kitu nya babagi kakabehan tah kedah kitu nya dak hikmahna. Salajengna urang zikir sasarengan zikirna henteu seueur nu kahiji istighfar anu kadua Allah Allah anta rabbi nu kahiji istighfar anu kadua Allah Allah anta rabbi nu kagungan cai bangga dibuka caina urang candak zikir eusian doa mudah-mudahan eta cai cing janten cai landong. Sim kuring ngangkir ka wahaji sakula wargi wahaji pamaget wahaji istri oke pala putra para putus sapados tiasa unjuk linggih ke ieu panggung manawi pami aya pangyogiankeun kursina oke sim kuring ngangkir ka para ulama kersana Bapak Besan di sagala herang oke Pak Ketua MUI manawi aya para ulama nu sanesna haturanan sadayana sapados tiasa unjuk linggih oke tokoh masyarakat bangga tiasa naik ke ieu panggung sim kuring hoyong zikirna disarengan ku para kasepuhan sadayana supados tambih-tambih kekhidmatan dina ngaoskeun zikirna. Dina ngaoskeun zikir ieu emutana ulah ka ditu ka dieu tapi urang fokus margi aya hiji mantuk nu nyebatkeun wallahu bidzanni abdi saestuna Allah sareng sangka hambana maka lamun urang zikirna henteu khusyuk henteu yakin maka di mana nalika orang ngadoa tebih tina ijabah Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kukituna dina ngaoskeun ieu zikir urang khusyuk munajat menekun kanu maha kawasa munajat kanu maha agung. Ibu bapak sadayana urang ngadoa sasarengan mudah-mudahan ku jalan khusyuk Allah nyaketkeun antawis doa sareng ijabah doa sadayana. Pilih mungkin di mana nalika orang zikir aya nu nuju ngagaduhan panyawat dina anggota badanna tiasa dicabak urang ngaoskeun oge ya Allah ya Syafi mudah-mudahan Allah ngadamangkeun panyawat urang sadayana. Nadawidi ka para kasepuhan hoyong intunan Fatihah wabil khusus kangge karuhun di kersana wahaji mudah-mudahan ibu bapak sadayana sok sanaosna diparantos tapi sejak nauki dan niatan urang sadayana cing diusolkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim 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 min kulli dhanbil azim wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa habibillahi wa rasulihil mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah wa khususan ila ruhi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il alimin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء قدس الله سره وإلى روح الشيخ أسنوي لبوان شرق بنتن رحمة الله عليه قدس الله سره وخصوصا إلى روح الشيخ نووي البنتني وخصوصا إلى روح الشيخ Kurapulu Bata Karawang وخصوصا إلى روح yang Arya Wangsa Goparana yang Arya Wiratanadar yang Haji Dharma Agung وخصوصا إلى روح Kibodas وخصوصا إلى روح جميع السلف الصالح في هذه القرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wa nakhussu khususan ila ruhi sadaya sesepuh ti keluarga wahaji pamagat sareng wahaji istri anu parantos ngantunkeun alam dunia pamugi-mugi marantan aku Allah dicangkeun alam kuburna dihapunten samudaya kalepatanana uga dijantenkeun ahli sawargana Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila ruhi mangga disebatan nabi ibu rama urang sadayana aki ini urang sadayana keluarga urang sadayana anu parantos mayunan urang sadayana mangga disebatan nabi-nabi wa nakhussu khususan ila ruhi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah nu terakhir mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina dengat ayeuna sauwina di tempat ieu naon jantan pamaksadan orang sadayana ku Allah dikabulkeun kalayan maslahat dunia akhirat sareng simkuring dedel doa ti sadayana mudah-mudahan ieu tempat ieu perusahaan ieu rumah makan ieu warung sate Cijengkol hiji mudah-mudahan sareng warung sate Cijengkol nu sanesna ku Allah cing ditabih-tabihkeun kabarokahanana cing manjang dugikeun ka teu kaetang yuswana dugikeun ka tiasa janten sarana kasayan kapayuna dugikeun ka iraha wae. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdi istighfar sakali salajengna urang istighfar sasarengan pamudah-mudahan Allah ngahapunten dosa urang sadayana sateu acan Allah ngaijabah doa urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya mangga sadayana Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya mangga sasarengan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya angkat pandanganna Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mangga sasarangan astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mangga sadayana astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Mangga sadayana astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mangga sadayana astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan wasi'an waktub alaina taubatan nasuha waktub alaina taubatan nasuha. Mangga sadayana astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Mangga sadayana astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi. Mangga sadayana Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi. Mangga sesarangan Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi. Mangga sadayana Allahu
anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi mangga sadayana Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi mangga sasarangan Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi mangga sadayana Allahu anta rabbi Allahu Allahu anta rabbi Ibu bapak sadayana anu kusim kuring demi hormat manggahi urang tungkulkeun wajah urang sadayana sabari ditungkulkeun wajahna manggahi urang pereumkeun soca urang sadayana rumasakeun bahwa urang teh leutik dibandingkeun kekuasaan Allah pamudah-mudahan ku pereumna soca urang ku tungkulna wajah urang sadayana ngarumasakeun bahwa urang teh teu daya teu upaya anggigu kekuasaan Allah Allah baris ngahapunten dosa urang sadayana sareng Allah baris ngaijabah doa urang sadayana mangga hayu urang munajat sasarangan ka Allah azza wa jalla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim dina dengat ayeuna abdi kempel mayun ka anjeun sejak mapak ijabah doa anu parantos ku abdi diijabkeun ka anjeun ijabah doa anu bakal dipasikeun ku anjeun ka abdi sadaya ya Allah kabulkeun sadaya pamaksadan abdi maslahat dunia sinareng akhirat ya Allah damangkeun sadaya panyawat anu aya dina badan abdi sadaya ya Allah damangkeun sadaya panyawat anu aya dina badan jalmi-jalmi nu dipikanya aku abdi sadaya ya Allah jembarkeun milik rezeki abdi sadaya kangge bakal ibadah jembarkeun milik rezeki abdi sadaya kangge bakal ibadah sareng bakal hirup di alam dunia iya ya Allah damangkeun sadaya panyawat anu aya dina badan jalmi-jalmi nu dipikanya aku abdi sadaya wabil khusus dina badan jalmi-jalmi nu hadir dina dengat ayeuna ya Allah bereskeun masalah nu aya dina hirup abdi abohoti Allah masalah teh tiasa reng seiwal ti campur tangan anjeun ya Allah angkat sadaya cocopi nu aya dina kehirupan abdi sadaya jantenkeun caroge abdi imam dunia akhirat ya Allah supados abdi tiasa paheuk-heuk leungeun paantai-antai panangan kangge lebet kana sawargana anjeun jantenkeun istri abdi jalmi nu tiasa nutupan segala kakirangan abdi ya Allah jantenkeun murang kali abdi murang kali anu saleh tur salihah di mana nalika abdi ngagaduhan murang kali anu saleh tur salihah nikmat tu aya bandingna anu dipaparinkeun ku anjeun kangge abdi sadaya moal kagentosan kunaon bae bentuk rupana ya Allah Begituna abdi nyungkeun ka anjeun ya Allah soleh-solehakeun murangkali abdi sadaya. Tebikeun murangkali abdi sadaya tina pergaulan anu awon. Tebikeun murangkali abdi sadaya tina pergaulan anu kalintang pisan ngabahayakeun kangge kahirupanana. Tebikeun murangkali abdi tina pergaulan anu bakal ngaruksak dirina sareng awakna ya Allah.
Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Abdi kempel dina denget ayeuna. Sejak miharap hoyong ngadoakeun mintunan Fatihah kanu janten Ibu Rama abdi sadaya. Ku kituna mangga hayu urang bayangkeun wajah Ibu Rama urang sadayana, bayangkeun wajahna. Baheula kepungkur urang sadayana beranggapan urang makin sepuh, urang makin ageng, sepuh urang angker bakal aya di sakikireun urang sadayana. Tapi geuningan ayeuna mah karaos ya Allah. Anu asalna aya di sakikireun abdi tapi geuningan ayeuna mah mana tos teu aya. Nu asalna jak-jak belejak tapi geuningan ayeuna mah tos teu daya teu upaya. Nu asalna gagah tapi geuningan ayeuna mah tos teu walakaya. Bahkan nu asalna aya di alam dunia ayeuna mah tos dipundhut ku Nu Maha Kawasa. Maka kukituna ya Allah sopamina teh mah Ibu Rama abdi masih kena jumenang di alam dunia, panjangkeun yuswana. Sehatkeun jasmani sareng rohanina ya Allah. Jembarkeun milik rezekina kangge bakal ibadah aranjeunna ka Anjeun ya Allah. Tapi lamun teh mah Ibu Rama abdi tos ngantunkeun di alam dunia. Bahkan abdi teh acan sempat neutup kana raraina. Tepangkeun abdi ya Allah jaga dina sawarga. Pamugi kasuksesan abdi ieu, kabagjaan abdi ieu nyandak janten bagja oge kangge anjeunna di alam mahsyar ya Allah. Saupamina teh mah Ibu Rama abdi tos ngantunkeun ieu alam dunia, saangkeun alam kuburna. Bebaskeun aranjeunna tina siksa kubur sareng siksa nerakana. Sareng tempatkeun aranjeunna di tempat anu kalintang mulia nya eta sawarga ya Allah. Ibu bapak sadayana ada kusim kuring dipi hormat, mangga bayangkeun wajahna sabari peureum bayangkeun wajahna. Sabari dibayangkeun wajahna tuturkeun doa abdi ku ibu bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, damangkeun panyawat Ibu Rama abdi, komo panyawat nu aya dina badan abdi, panjangkeun yuswana, sehatkeun ragana, sehatkeun jiwana. Tapi saupamina Ibu Rama abdi tos ngantunkeun ieu alam dunia, caangkeun alam kuburna, pikanyaah aranjeunna, sakumaha aranjeunna ngorbankeun jiwa raga kangge abdi, muliakeun aranjeunna, sakumaha aranjeunna nyaah tur deudeh ka abdi. Al-Fatihah. Nu kagungan panyawat sabari diaos ya Allah ya Syafi tuturkeun abdi dicabak anggota badan nu teu damangna, mudah-mudahan Allah ngadamangkeun doa urang sadayana. Mangga urang kawitan. Ya Allah ya Syafi, 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 ya Allah ya Syafi. Al-Fatihah.
Mudah-mudahan ieu tempat cing tambih barokah, cing tambih majeng. Mugi keluarga sadayana cing tambih barokah, cing tambih majeng. Urang sadayana cing tambih barokah, cing tambih majeng. Al-Fatihah. Bila aya nu prayogi cai kesehatan sapertos ngeuleut kusim kuring mangga tiasa kapalih pangkar dijagi kuburan kali sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.